أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Makna lempengna bait eta kirang langkung sapertos kieu. Parantos terbit cahaya Kangjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Fahtafat maka sirnalah atanapi tertutuplah kusabab cahaya Kangjeng Nabi eta al-buduru semua cahaya-cahaya. Misla husnik ma ra'aina qattun. Keindahan sareng ketampanan anu mirip sareng anjeun wahai Rasulullah belum pernah ku abdi katingali sama sekali. Ya wajhas sururi, wahai Rasulullah, engkaulah pemilik pamente anu sangat menggembirakan. Masya Allah. Lamun ieu makna mahalul qiyam anu sok dibaraca ku urang sararea ketika mulud, ketika rojab, ieu bait teh sangat indah. Nu matak saur para ulama, qiyamun nasi inda dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanatun. Berdiri ketika disebutkan kelahiran anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh bid'ah anu baik, bid'ah yang bagus. Bahkan Syekh Nawawi dina kitabna Fathus Somad menyebatkan hakamal ulama'u bisunnayitihi. Para ulama ngahukuman karena eta berdiri ketika disebutkan kelahiran Kanjeng Nabi teh adalah sunnah. Sakali deui sunnah. Acan nama kudu 2 kali nyebut sunnahna supaya kadengieun kudu embung nangtung. Naon sebabna make sunnah? Lima fiha min idharil farah wassururi wat ta'dimi. Sebab ketika berdiri nampak rasa gembira, rasa suka jeung rasa ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang anu cerdas, orang-orang anu menerima syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki sifat tilu ieu. Mimiti farah, kedua surur, ketilu takdim. Farah senang, bunga dan ngagungkeun eta. Ari anu ambek maka Kanjeng Nabi boro-boro bunga, boro-boro hayang ngagungkeun, ijin nu aya. Nu matak jalma-jalma nu daek berdiri ketika disebutkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari dibarengi dengan rasa suka, bunga dan takdim mengagungkan Kanjeng Nabi, itulah menunjukkan kecintaan mereka terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kula bari heureuy nangtung teh, bari nangtung, bari nyarande, bari udud dai masing bener atuh nangtung teh. Dina bait anu kahiji aya bahasa pahtafat minhul budur.
eta nu rek dibahas ayeuna maksudna. Fahtafat minhul budur, ketika cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di pertengahan dunia, maka sirnalah seluruh cahaya-cahaya. Cahaya mana nu dimaksud? Saur Syekh Nawawi, ai nurus syamsi wal qamari wal kawakibi was siraj. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, kabeh sirna eleh ku cahaya Kanjeng Nabi. Eta secara dohir. Wa yasihu ayyakunal muradu bil buduri sairul anbiya'i. Syekh Nawawi boleh anu di urang hartian anu dimaksud sirna cahaya eta adalah cahaya para nabi. Maksudna lamma dhaharat syari'atu nabiyyina nasakhat sa'ir syara'i'. Ketika terbit atau muncul syariat nabi urang sadayana nasakhat sa'ir syara'i', maka terhapuslah seluruh syariat-syariat Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta maksudna. Saur Syekh Nawawi makna fahtafat bagi bisa dihartian ku dhaharat, artina nampak, muncul. Maksudna kumaha? Dengan ayatna sinar cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadhhara min nurihi nuru sairir rusul, maka tampaklah cahaya-cahaya para rasul-rasul anu sanesna. Masya Allah, etalah kehebatan Kanjeng Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya beliau ogelah urang anu tarina bodoh kana agama, teu nyaho ka Allah, teu nyaho cara salat, teu nyaho cara wudu, aya we Kanjeng Nabi sehingga brai we urang caang nyaho cara wudu, nyaho cara salat, nyaho cara zakat dan lain sebagainya. Itu semua sebab syariatna munculna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha Muhammadun Sayyidun
يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله آمين تذكر جيراني بذي سلام ما زال تدم الجوى من مغلة بدم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم